Itu contoh ayeuna urang alhamdulillah ieu teh kewajiban dan nyaho kewajiban paingan cek sebagian katana nyata al iman teh jalma iman teh jaeta jalma asobu anu sobat padahal mah tadi atau tidak mau capek jabaleukeun jabapoe kusabab aliman teh jalma mukmin Islam bari aliman nyaho kana kewajiban kajin poe kajin leueur nyata urang ngajalankeun we nyata kusabab kewajiban ade itu eta aliman teu sakadik jalmaan iman Islam tapi teu aliman ade urang teu nyaho itu karena kewajiban aya apal kewajiban tapi teu bisa